tuh tingkah laku urang tah mata tak ulama Banten ngayakeun tafaul sedangkan kateranganana innallaha yuhibbut tafaul Allah cintaeun ka jalma anu tukang tafaul ngadoaku tingkah laku ngaleupet eta lir ibarat baheula mah sok aya kolot mun daerah Cianjur mah tuh saketika ditu sok melak mantang dina luhur gugula ditancepkeun tala iteuk nya melak mantang ngancepkeun iteuk na gugula nyokot cumplung digantungkeun cumplung ka jeblus beh naon eta hartina bid'ah lain ngadoa aki-aki meunang guguru ti kiai hartina ngadoa ka Allah ya Allah cek hatena abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu pelak mantang abdi beutina hayang sagede cumplung kaharti etalah tafaul duang ulama Banten nyieun leupet Gusti sanajan Gusti nurunkeun bala ieu dina rebawakasan tala ieu abdi hayang dibungkus ku rahmat Gusti doang kejoketan dibungkus ku daun kalapa ragrag ka taneuh jerona mah bersih keneh bisa keneh dileg-leg bener eta eusina mata ai eta tina sarolat tala didapil bala sok aya dina rebawakasan meunang ti mana ti dituna ieu nanya ti dituna bae sieu nya tadi tuh henteu tah lagi aneh aing mah ya bisi hayang nyawa ti dituna mah pan dina Al-Qur'an Allah ngandika ista'inu bis-sabri was-shalah minta tulung geura bisobri kalawan sabar was-shalah jeung salat eta dina rebawakasan loba bala urang minta tulung ka saha salat ka Allah tah eta salat eta tuh aya kan di ditu lain tuh geus teu sasar teu naon ieu urang matak muludan ge teruskeun aya lamun disusul ka ditu nang capelah nyusulan deui bae nya geus sakitu bae tah yuk urang mulai kana tema muludan ieu ieu dina muludan tina kitah naon meneladani kesabaran Nabi Muhammad dalam mendakwakan ajaran-ajaran agama Islam yeuh jang para jamaah mah di dieu ngajak ayo urang ieu dina muludan nu arendah tah ya unggal taun sok diayakeun ieu muludan lain diayakeun meureun ceramah agama lain nya bahkan diondang ti kota ge lain kadari ieu pengajian diayakeun tara dia tiap-tiap muludan ngeun wayahna ieu urang muludan ulah aredan bae aredan kumaha cenah juri nya ieu kuari kan jalma rame muludan teu eureun-eureun di mamana ge ngeun ieu nu ngayakeun muludan aredan bae kuari edan kumaha cenah coba ieu nek nanya heula ka ibu-ibu kakuping ku ibu-ibu hajuri ngomong kakuping coba tembalan ku ibu-ibu sarwiti bajuna roek bajuna barolong celek bolong palbah nyunyun bolong nya duit loba ta sarwiti anak sarugih ta sarwiti geus kitu sarwiti meuli baju ka pasar Picung meuli baju deui mahna ka pasar Paneglang dikireban deui ku anakna eta baju di Tangerang dibawalah ku sarwiti tapi nu dipake nu bolong-bolong keneh bae eta sarwiti cager ka edan jawab nu jujur edan ayo urang sok ngayakeun muludan sok ngondang mubalek tiru akhlak Rasul tuturkeun kalakuan Rasul nya sok hari itu lain penceramah tukang ngaraji hari itu ngomongna tapi kunaon muludan diayakeun unggal tahun dibeja-bejakeun kita niru akhlak Rasul tapi akhlak nu ngayakeun muludan tiba heula datang ka kuari teu robah-robah kitu keneh bae cager ka edan jawab lu jujur kan eureun palbah dieu mah geura ge ibu-ibu akhlak kasalaki teu robah bapak-bapak nu teu kamu sholah teu robah kitu bae wanci magrib nu ngeuleuyeun mah mau jejer teu robah aya nu kitu aya atupan edan meureun kitu mah mata kieu melalui peringatan Maulid Nabi tahun nu kuari mah urang cageurkeun ieu edan urang cocok hayang atunya tal doang ibu-ibu melian baju bae ongko dipake henteu doang urang muludan bae ongko urunan deui kiai diondang deui tapi kalakuan urang akhlak urang teu robah-robah pan ieu urang doang nu edan kurang setan bener
cocoknya cocok lagi namanya jak itu mun aya anak kuari coba roba saha eta kitu nu kudu niru kana akhlak Rasul naon make kudu niru kana akhlak Rasul lantaran di Rasul aya akhlak nu sampurna aya akhlak nu endah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bener nya di diri Rasul eta aya contoh anu bagus mantap nyontoh ulah kasasaha contohlah Rasul cenah kudu nyontoh kiai ulah kiai ge pan ulah lamun kiai teu akur jeung Rasul kalakuanana eta mah akur pop bae lain nyontoh kiai tapi nyontoh Rasul nu nempel di kiai lantaran kiai ge aya ngaranna mah kiai tapi akhlakna doang bayawak aya nya oh cenah pan ngomong kiai sagala ih atuh kiai ge digelong kurang aing ngaco mah ai kitu naon sieun raka ka kiai sieun kiai caranya teu raka dilag-lag bae raka lain jang jawara surga lain jang kiai awas matak sok loba ulah ngondang hajuri dah hajuri sok ngamarahan ka kiai ieu aya teu marah teu naon ka kiai nu endah mah nu gebleg tah kunaon ieu sok ngomong-ngomong kiai supaya endah nu nyekel agama Allah supaya arendah lamun ulamana kiaina ustadna endah insyaallah masyarakatna ge arendah awas tah tapi lamun kiaina teu aleutreug atuh komo pan keur sakola ge dipelajar ku paguru ujang aya paguru ujang aya geus waos tiba heula tah di tahun 80-an eta sok kasaketi ka ditu aya nya pan di sakola ge belajarna urang bila mana guru kencing berdiri murid mah kencing berlari lain gitu iya ge lamun kiai na ngaco komo masyarakat tuh matak lamun kiai na endah komo masyarakat endah kayak gitu tala matak awas ya jang kiai ulah teu alakur nya tah contoh urang akhlak Rasul di Rasul eta aya hasanah aya nu baragus dina bidang naon ieu urang nyontoh Rasul dina sagala bidang kahirupan jang padagangna jang pamudana jang nu rumah tanggana nya kabeh jang pejabatna contohlah akhlak Rasul aya hasanah tah sedengkeun manja abil hasanati palahu asru amsaliha sahajal mata nu datang mamawa hasanah arsina nurutan kana kalakuan Rasul eta jalma menang 10 kabagusan contoh leuleutikan ieu jang ibu-ibu ieu nu tukang KWC jang bapak-bapak nu bekser tukang kiih bae aya hasanahna nya matak tala urang dibere panyakit kiih bae ulah mamarahan ih loba hasanah di dinya nya oh seuleuh hasanah mah nya sieun dikihan berenannya kudu bekser eta dina kiih tala aya hasanah lamun urang daek nurutan kalakuan Rasul mana hasanahna urang lebet ka WC ngalengkahna sampean nu mana nu kiri hiji tulanya kalakuan Rasul begitu ngalengkahkeun nu kiri berarti geus meunang tuh hasanah 10 kabagus laju Rasul manangtung tah jongkok telah jongkok urang ge turutan ulah nangtung ulah doang kuda kiihna jongkok urang tuh geus meunang 20 hasanah dengeun sarwiti ngaji yo lantaran kuali loba penceramah teluk ngaraji loba nanya nyeun piseureun bae sang pedul di ondang-ondangnya kalah ngadon seserian bae atuh nu kitu mending ngondang si komeng nya mata kau hajuri mah cenah wali ondang deui kiai kereng kitu mah kiai ngaji bae mah saboding teu diondang deui ge naon tidak ondangan dahar naudzubillah henteu ti Allah nya mata ulah tala ulah nyeun piseureun bae tah dua tala donggo tala laju Rasul lamun lebet ka WC tala sok ngadoa teu oh sok urang ge turutan kudu ngado oh sok ngadoa apal doana lah apal kabeh ge minal hubusi wal khaba'is lain nyalinung tina jurig bikangna jurig lalakina eta jurig bikangna jurig lalakina di WC aya na loga gabah lain di makam lain nya lain di nu gawir lain tapi tah di WC tah
eta jurig mata ngadoa lagi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is nyalindung kaula ka Allah tina setan lalaki jeung setan bicanga aya di dinya eta jurig urang mah kadang-kadang sieun ka jurig teh nyaho kana jurig nya benar ulah jurig musuh urang mah teu nyaho kana musuh mata urang mah ditikam ti belakang ku jurig lolobana mah teu nyaho padahal mah eta jurig musuh urang ingatkeun tah jurig eta musuh alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaiton ulah nyembah ka setan cenah urang nya innahu lakum aduwwum ja eta katalar palinter saknyana setan eta lakum pikeun aranjeun kabehan aduwwum mubin musuh anu nyata tapi urang mah kana setan kalah diurusan kalah dituturkeun ka hayangna bener di mana teh setan ayana kitu awas ya matak zaman kuari loba tadi nama la ilaha illallah la ilaha illallah Gusti cenah warung teteh mah ya moal lakuan ieu lantaran di dieu aya anu cenah nya kajurigan da setannya aya tanah kuburan cenah hayo haliu nu boga warung nyiar syariat ka ditu atuh munasabah nu balanjana ge sok ngubur balanjaan atuh heuh mau tanah kuburan nya ulah awas ulah dituturkeun tah sanajan awalna dikir tapi kayu ujung-ujungna tah kasandingan sagala ti jurig tah mah para wali kasandingan di baheulana ge bener awas tah zaman kuari ulah dituturkeun setan eta musuh anjeun setan ayana ti mulai lahir geus didapangkeun dina hate urang ieu dina hate urang yo mata teh ngabejakeun jurig yo dina hate urang eta aya nu ngaranna malaikat aya setan di dieu matak aya dua di dieu malaikat ngaranna malaikat mulhim setan aya di dinya nu tukang ngawas-waskeun ai malaikat mulhim ge ngajakna kana endah mantak bila mana aya ajakan ieu kuari geus aya ajakan kuari ceuk saparong sak ulah didengekeun pangajian kitu yeuh mending balik yuk barakat geus meunang awas lamun hatena aya nu kikituan jurig eta geura balik bae moal sieun-sieun baturna loba di jalan tapi aya malaikat mulhim mah mun peundak urang tah kukumpulan jeung babaturan silaturahmi jeung urang picung nya tah kumpul urang di dieu sugan meunang sapaat jaga eta lamun hate nu kitu eta malaikat mulhim ngaranna ilham ka urang tah ulah ieu can meunang ilham diajak ngaji hayu teh ngaji can meunang ilham ieu mah geura bae cenah ngiring ngadoakeun bae jurig teh setanya sarwi ti diajak ngaji ngiring ngadoakeun aya ge minta doana kan sok ngaji ieu mah ngiring ngadoakeun cenah aya ge bae nu kudu doakeun nya can daek ngaji ieu mah ngadoakeun kana us endah tuh awas tah mancak tah urang ka WC maca a'udzubika minal hubusi wal khaba geus 30 tuh lamun nuturkeun kalakuan Rasul terus Rasul malah mun naon wiwisna eta kahampangana eta sok dedehem aya urang mah lain dedehem eta supaya ulah aya jalma nu kadinya nya lolobana mah sugan kula mata dedehem cenah pangulah aya jalma kadi lain sunah Rasul aya didehemkeun make cet keluar ke bersih kabeh lantaran kadang-kadang lamun teu ngadehem barang hudang cet calana tuh beunang lain tuh mata pake sunah Rasul geus 4 tuh lagi kabagusannya dijumlahkeun kali 10 geus 40 tuh lagi nya laju ngaharepna taki italah Rasul mah telo ka kiblat nya mungkuran kiblat atawa ka kaler ka kulon tuh geus 50 kabagusan kaluar tidinya urang tala ngalengkahkeun suku anu katuhu geus 60 kabagusan nya didinya ngadoa de lamun geus kieu mah Allah nah ngadoana tanya aya doana teh lain apalkeun doana kumaha coba poho de di dieu mah ki tadi tengah doa poho salah lah men tadi jaga teh urangnya lah tina kalakuan goreng urang jeung tina parji urang pan poho kiai aduh kiai sarua jelema waktu poho-poho nya aduh keur poho tah lah tuh geus 70 nya lah sabaraha tadi teh ki bae geus meunang 70 ka bagus lamun sapoe 10 kali urang ka WC kalikeun 10 kali ka WC make akhlak Rasul ka WC na geus sabaraha geus 700 lamun 100 kali urang tala 10 poe ki bae geus meunang 7.000 10 poe ki bae urangnya geus meunang 7.000 ka bagus
lamun urang niru akhlak Rasul dina ti bae gitu. Komo lamun dina bidang-bidang anu sejen-sejena tara urang turutan. Geus jang pamuda tiru ieu akhlak Rasul ya. Mana tala akhlak Rasul tala jang pamuda? Eta Rasul kerja di pamudana telok nganggur. Rasul mah telok. Ulah doang zaman kuari pamuda kuari lolobana nganggur bener. Ngomena HP nu dikebet-kebetna kuari mah lain Quran. Nya, lain buku pelajaran tapi nu dikebetkeuna HP jeung HP bae. Bener? Tuh. Kadang-kadang nu paling saresep di nu muhludan aya nu ngoromen HP bae. Ustad padahal mah ngomong HP bae deh. Tas eta heuh nya. Salah. Ulah awas salah nya tiru akhlak Rasul. Rasul mah kerja di pamudana ge teu nganggur. Dagang Rasul mah, usaha Rasul mah nyandak barang dagangan Siti Khadijah ka nagara Sam Rasul mah tulah nya dagangna jujur Rasul mah tulah lamun barang ti hargana sakitu dibejakeun kauntunganna sakitu dibejakeun Rasul mah teu nganggur ulah zaman kuari lah ieu Islam kuari kunaon arelehan limada taharul muslimun walimada taqaddam ghairuhum. Kenapa umat Islam terbelakang dan kenapa umat selain Islam maraju? Di desa di dieu di Kaduhauk tulah kuari aya kandang kotok 28 hektar di bibir imah ayana. Boga saha eta? Boga si Kongkoliong. Urang Kaduhaukna tala jadi naon? Jadi karyawan. Tukang mulungan endogna. Tukang nyapuan tai kotokna limada. Kenapa ini? Jadi nak keterangan ma'al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tidak ada yang melebihi Islam ketinggiannya. Tapi kunaon kenyataan di zaman kuari urang areleh. Tu lagi nu boga kandang kotok jalma sipit budak Islam jadi karyawanna tukang mulungan endog jeung tahina. Tulah akibat urang ieu teu daek memperdalam ilmu. Akibat pemuda-pemuda kuari ngalanggur. Bahkan lamun diteliti pemuda kuari dibandingkan jeung kotok ge gagah keneh kotok. Beuh ngahinakeun cenah. Teu ngahinakeun tenang. Coba ge urang tengok tala. Eta kotok lamun barang daharna masih dikorehkeun kudu jadi indungna. Lamun masih kene nutur-nutur jadi indungna dikorehkeun dahareuna ku indungna naon eta kotok sok ngudag-ngudag kotok bikangna. Jawab telok bener. Tapi pemuda Islam kuari ngaroko ti indung, meuli pulsa ti bapak, meuli baju ti indung nya. Tulah usaha can bisa kunaon kalakang geus ngudag-ngudag bikangna. Bahkan teu saeutik zaman kuari pamuda karawin laju bae teu meunang buku nikah akibat di bawah umur tuh pan geus eleh ku kotok tulah palbadinya bae ge. Rasul henteu teu geura kawin mantap jang pamuda kawin ke heula kudu bisa heula urang ieu tala jang naon tala jang napakahna. Mantap dina Islam diayakeun rubul ibadah kudu bisa ibadah heula, rubul muamalah kudu bisa bisnis heula, kudu bisa nyiar pakasaban heula, kakarak rubul munakahah karak le kawin mah ulah ieu salat can bisa sahadat can bener nu sayang karawin munasabah acak-acakan ieu Islam zaman kuari akibat keniru kalakuan Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul mah umurna 25 tahun nikah. Kasa nikah pertama na Rasul ka Siti Khadijah. Umur sabaraha tahun ka Siti Khadijah? Umur 40 tahun. Rangda umur 40 tahun. Kangjeng Nabi umur 25. Cek pamuda urang dieu teh heula nandak ngawin rangda 40 tahun aing sasapaan 7 pamatang. Nya, ulah ngahina ka Rasul. Sanajan Siti Khadijah tala rangda umurna sudah tua tapi tercantik di jazirah Arab, terkaya di jazirah Arab jeung awewe terhormat. Nyacakan urang nih gelem ditawaran sebagian kolot sahrini nu kolot nadaek